Tenang. Mangga, Ang. Dia. Yuk. Aya naon, Mang? Ang nembe uis sakola sanes. Nya mohon, Mang. Ih, sing rajin sakolana, beh pinter. Ang mah emang pinter. Tadi di sekolah bisa ngejawab pertanyaan guru. Wih, emang pertanyaan naon, Ang? Saya nu kentut tanggung jawab saya, Bu. Mang eta pipi kunaon mun digeundeuh kitu? Dicabok pemajikan, Sep. Kok bisa dicabok sih, Mang? Urang nanya ke pemajikan, ayeuna jam baraha, Neng? Piraku, Mang, cuma nanyakeun jang, pamajikan Mamang mun emosi kitu ah. Heeh. Pemajikan urang ngaranna Diana, lain Neng. Terus Neng saha? Selingkuhan urang. Atuh pantes we dicabokeun. Aduh. Aya wae. Bet, kunaon rumah tangga manehna teu kacerai gitu? Akibat beda keyakinan, Mang. Lainna seagama. Heeh. Terus naon tuh nu dipermasalahkeun? Salama ieu urang yakin lamun urang teh ganteng. Tapi mantan pemajikan urang teu narima karena keyakinan urang. Ya, bisa wae. Pak Haji, ieu dompet Pak Haji sanes? Mohon pisan, Pak Haji neangan ka ditu ka dieu. Maklum, Pak Haji mah rada pikun, Sep. Manggi di mana tuh dompet Pak Haji? Tadi catat musola. Masih wetekan acisna Pak Haji? Masih. Tapi aya nu aneh ye. Dompet Pak Haji kan isina 100.000 salembar, gambarna Soekarno-Hatta. Kunaon jadi receh kieu, Sep? Oh, tadi salame ka dieu asep ke warung heula, Pak. Nukiran acisna kena recehkeun. Soalna keur kapungkur ge asep pernah manggi dompet. Terus kok asep dipasikeun kan gaduhna. Tapi asep teu menang persenan. Alasanna teh gaduh recehan. Bisa wae. Ya. Nuhun Pak Haji. Nuhun. Aduh, nuhun ya Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sep, hampurannya lamun selama ieu urang salah ka maneh. Sih ngomong teh suku jauh-jauh ngomong gitu. Urang cek dokter boga penyakit, Sep. Penyakit naon, Mang? Nu bener, Penyakit koneng. penyakit koneng. Naon tandana? Eta mah tara ingat runtuh, Mang. Jadi koneng. Gile. Tenang. Mangga, Ang. Dia. Yuk. Aya naon, Mang? Ang nembe uis sakola sanes. Nya mohon, Mang. Ih, sing rajin sakolana, beh pinter. Ang mah emang pinter. Tadi di sekolah bisa ngejawab pertanyaan guru. Wih, emang pertanyaan naon, Ang? Saya nu kentut tanggung jawab saya, Bu. Bet, kunaon maneh lesuk itu meni uga irah? Oh gairah mah semenjak diputusin ka Bubu. Nah, Manehna ngadat, tapi orang dia mah miskin. atuh ente lain ngomong ti awal, lamun maneh jelema miskin. Urang mah selalu apa adanya, jujur. Emang maneh ngomongna kumaha? Iya, sayang, di dunia ini cuma kamu yang aku punya. Gak ada lagi selain kamu. Jawabnya so sweet. Berarti kabogo maneh kena tanya. Alhamdulillah hatur nuhun Mang sing babari milikna sing ditambih-tambih deui rezekina ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Tos tong kudu ngadoana naon? Ya Allah si Mamang eta sing dibabarikeun jodona milikna. Eta sia kan cek aing ulah ngadoana naon? Aing mah niatna sedekah lain arek meuli doa.
Ya Allah, semamang eta meni bager ya Allah, di mana sing diekeun ijabah hajat-hajatna ya Allah. Eta sia. Mang, eta duitna lagi bawa deui, Mang. Jadi surga teh pikeun jelema-jelema anu taat ka Gusti Allah. Jeung ngajauh tina larangan Gusti Allah. Sok saha nu hayang masuk surga anak-anak? Urang Pak, hayang Pak urang. Jadi sekali deui Bapak nanya ya, saha nu hayang masuk surga? Ngacung, Urang Pak. nah, budak teh asa teh semangat amat sakola. Bapak arek nanya sekali deui ya. Saha nu hayang masuk surga? Coba nangtung. Urang Pak. Eta si Oni mau masuk surga, sugan budak teh. Oni, mana mau masuk surga lain? Ayah tuh Pak, Jadi mana yang nangtung? mangan berangkat ayeuna Pak. Eta sia. Tah, ieu formulir bikinan KTP. Nami lengkap urang tulis Pak. Muhun, Alamat kami tulis. muhun ditulis. Agama urang tulis Pak. Emang mana boga agama? Boga tuh Pak. Ya jelas tulis. Terus jenis kelamin oge ditulis Pak. Teu kudu gambar we. Nih, pangakeun angin geura nih. Digana orang asup angin ya, tapi mau dikerok. Wih, dikerok teh. Kemarin nyala angin. Atuh hari mau dikerok kan. Geus kumaha maneh we yang penting mah ya anginna beunang nih. Ulah dikerok ke. Beuring urang mah nih. Oh, atuh kudu. Cuma Mang, ya, apa Mang? Malah nih. Ini. Apa? Cuma Nah, diasupkeun kana botol. buka we. Ning mau hitut ih. Pantat di urang itu dan tadinya anginna. Iya, goblok. Barudak, coba sebutkan 10 binatang buas. Waktuna 5 detik. Anu bisa ngajawab menang duit 100. Coba saya tebak. Singa, harimau, badak. Tet, waktuna beak. Coba Betty jawab. Hiu, piranha, dinosaurus, macan, singa, trio macan, macan ternak, macan tik, dan teranak. Itu benar sih ama. Coba Oni jawab 10 binatang buas. Waktuna 5 detik. 5 singa, 5 harimau Pak. Bagus. Ieu karak ieu murid jenius. Aduh, sep sih ama. Pagawean teh nang molor we, molor. Nobita. Cenah siap sukses, tapi eleh kutunduh. Geus ngopikeun heula ameh teu tunduh. Abang geus ngopi mah tadi isu, tapi tetep we. Hawana ih. Enteng Asal ngopi. aya ucap-ucap tah, nempanon deui. Geus ngopi eta geus ngopi. Urang bere nyaho carana. Mun tunduh wae ieu ieu. Mah. Tapi di oke tuh mah. Aya naon, Mang? Ang nembe wis sakola sanes? Nyamun, Mang. Wih. Sing pinter sakolana, beh pinter. Sing rajin. Anak-anak. Jadi saha nu hayang masuk surga? Gitu. Jadi surga teh aya jelema. Tah, ieu formulir pikeun KTP.
Nami urang lengkap, nami urang lengkap. Nami lengkap kurang ditulis bang. Jenis kelamina tulis oke nih Pak. Kudu. Ya. Kudu gambar we.